Roger nanya deui, saha ngaran bapana? Bapana Liman, ngaran anakna anu tarangna diukir Salim, tembal Renal. Roger nyakakak, eta Kang Bahar bener-bener ngukir huruf make peso dina tarang Salim, moal jadi riributan gede engke. Lain ku peso, tapi ku kuku maung, moal ribut, saha anu wani ribut jeung Kang Bahar, tembal Renal. Terus tujuan diamprokieun dina riungan ayuna naon? Roger nanya. Renal seri, bakal guna keur baba, Liman sarua jeung anjing anu hayang ngagegel Kang Bahar, tapi teu wani, butuh dukungan sangkan wani. Roger kerung, lamun rek ngamanfaatkan Liman, nah bet diriungkan di rumah klasik, Liman jeung Kang Bahar bakal siga anjing jeung ucing, pasti hese akur. Renal melong antep ka Roger, duanana sarua anjing, bedana Liman anjing liar anu butuh dudungan anu bisa ngadukung, sedangkan Kang Bahar anjingna kulawarga nata prawira. Roger nanya deui, kuring keka acan ngarti maksud bapa. Renal ngajawab, mun maneh hayang ngawin Neng Warni, maneh kudu boga kakuatan sorangan di Bandung, pengusaha Bandung ukur bisa sopan ka bapa, tapi teu bisa nurut, lantaran pangaruh bapa di Bandung letik, anu diturut ukur kulawarga nata prawira, jadi urang kudu nancepkeun heula sihung di Bandung keur ngagedean pangaruh sangkan diturut. Renal ngajelaskeun deui, ukur aya dua kekuatan di Bandung, hiji pengusaha anu kadua preman, terkalangan preman, ukur Kang Bahar jeung Liman, urang teu bisa nyekel Kang Bahar lantaran geus jadi anjingna nata prawira, hartina urang kudu miara Liman. Renal masih melongka Roger anu masih keneh kerung. Lamun anjen hayang neruskeun pamor kulawarga Sanjaya, anjen kudu ngarti strategi, kunaon bapa ngondang Liman ka rumah klasik, kahiji, sangkan Liman ngarasa dihargaan, sabage anjing liar tapi bisa dahar ngariung jeung pengusaha-pengusaha beunghar. Kadua, bapa hayang nempo Liman si anjing liar ngarasa rendah di harapan Kang Bahar anu ngabogaan dundungan, lamun geus ngarasa rendah diri, amarahna bakal naik 2 kali lipat pikeun bisa ngahakan Kang Bahar, didinya bapa bakal jadi dundunganna jadi backingna, sangkan Liman wani ngegel, cuk Renal deui. Lamun Kang Bahar eleh, pangaruh nata prawira oge bakal lengit, sabab sihung Sanjaya geus nancep di Bandung, ngarti, cuk Renal nambah keun. Roger langsung curinghak bari unggut-unggutan, terus ngomong bari seri. Ngarti pa, hartina alasan deui pikeun Warni kudu nolak kuring lantaran aya Liman anu bakal jadi tameng. Renal nyakaka, bener, ukur ku cara kitu Sanjaya bisa nalukeun Bandung. Roger gogodek rewes ka bapana, teuing sabaraha taun deui kuring bisa mikir panjang kawas bapa. Renal nepakan tak-tak Roger, lalaunan, anjen masih gagabah, tara mikir panjang, babari ambek jeung gurung gusuh. Kuring ngarti pa, Roger ungguk, Renal seri, kahayang bapa justru kudu Warni anu akhirna ngungudak anjen, ulah anjen anu ngungudak Warni, matak tem bongken heula yen Sanjaya oge boga sihung di Bandung. Pa, kuring ngarti, kuring moal nguciwakeun anjen, cuk Roger ungguk. Mobil akhirna nepi ka rumah klasik, saacan mobil Renal muka kaca jandela, saurang lalaki 50 tahun nan buburu nyampur keun, rengku hormat bari manggut terus mangmukakeun panto. Renal ngaliuk ka Roger, ieu Liman, anu diobrolkeun tadi. Roger ungguk bari seri ka Liman, Renal ngomong ka Liman. Tanginas, nu sejen memang nages araya, Liman buburu ngajawab. Lantaran anjen nu ngondang, kuring teu wani telat, tapi kuring acan asup, jadi teu nyaho, saha wae anu geus aya di jero. Lamun lain Renal Sanjaya anu ngondang, moal mungkin Liman daek datang ka markasna Kang Bahar, komo saenggeus nyaho anakna, Salim, diukir tarangna ku Kang Bahar, bari kudu datang saminggu sakali ka rumah klasik pikeun nembongkeun tarangna, amarah Liman ka Kang Bahar beki ngagunung, tapi ngan ukur bisa ditahan dina jero dadana. Tujuan Liman ukur hiji, lamun Renal daek jadi dundunganna, statusna bakal jadi saluhureun Kang Bahar, didinya dirina bakal maleskeun dendamna Salim. Tina sikap Liman mapakeun bari daek mangmukakeun panto, jelas Renal ngarti kana maksud Liman, matak ngahaja Renal langsung mere parenta bari nempo reaksi Liman. Kuring keur neangan jelema di Bandung, lamun anjen bisa ngabantu, kuring moal mopohokeun jasa anjen. Liman langsung atau bari ngabongkokeun awakna jero pisan. Kuring ngarasa kahormat narima parentah ti anjen, tangtu kuring bakal ngabantu sapinuna. Renal buburu ngajawab, alus, ke urang obrolkeun deui di jero. Hayu tuturkeun kuring, cuk Renal bari ngalengka asup ka rumah klasik. Mangga ti payun, cuk Liman mere jalan ka Renal jeung Roger, dirina ngiklik tukangeuna. Di jero, Kang Bahar geus ngatur pelayan sangkan nyiapkeun hidangan mewah dina meja gede di ruangan VIP, dina kursi geus narungguan sababara ondangan. Aya Kingang, Salman, sarta Kang Baharna sorangan, tiluanana manggut ka Renal, tapi manggut saukur nunjukeun kasopanan hungkul, lain pedasieun, sabab saprak Udin tampil di masyarakat umum. Ukur Udin anu dipikasieun jeung dipika hormat. Sedangkan ondangan nu sejen Zaki, Kevin, kaasup Liman, KB justru sieun pisan ku Renal, matak buburu nangtung bari ngabongkokeun awakna ka Renal, Zaki jeung Kevin nyaeta anu disebutkeun ku Renal samemehna, dua pengusaha pengembang perumahan. Renal oge rada kerung,
kunaon 3 jelema ukur manggut, tapi 3D nepikan nangtung, Renal langsung ngaduga di antara jelema-jelema anu diondang ku dirina ieu, aya 2 kubu. Renal jeung Roger langsung diuk, nutiluan oge dariuk, Renal ngareret ka kabeh ondangana anu dianggapna pengusaha jeung preman kelas atas sarta paling boga pangaruh di Bandung, Liman nyokot posisi diuk anu pangjauha ti Kang Bahar, kaciri panon cecepna terus mencrong Kang Bahar anu hare-hare sanajan rada aneh kunaon Liman bed diondang ku Renal, tapi Kang Bahar masa bodoh. Sabab nempol Liman mencrong wae, Kang Bahar males molototan Liman bari nulis dina tarangna sorangan ku curugna, pikeun ngingetkeun Liman yen ulah neangan masalah, Liman kekerot ambek, jelas Kang Bahar keur ngingetan dirina kana hukuman anu geus nimpa anakna. Sanajan aya Renal, Liman acan wani ngalawan ka Kang Bahar, sabab Renal ken ngomong yen dirina bener-bener dianggap bagean ti kulawarga Sanjaya, jaba rumah klasik memang markasna Kang Bahar, Liman beki ngarasa teu geuna cicing. Dikatu Renal aya Roger, dikencana masih kosong, jadi Renal nitah Liman pikeun ngesi, sakaligus hayang nembongkeun ka sararea yen Liman geus jadi anjingna. Terus Renal mimiti muka obrolan, kuring ngondang aranjen datang ka diu utamana, hayang silaturahmi, kuring bakal lila di Bandung jadi butuh bantuan jeung dukungan aranjen kabeh. Liman buburu ngajawab, hiji kahormatan keur kuring lamun bisa ngadukung jeung ngabantu anjen pa. Renal ngareret ka Liman bari ungguk seri, alus, anjen bisa jadi bagian tina maksud kuring. Memang omongan eta anu keur ditungguan ku Liman, matak buburu Liman ngomong deui. Nuhun pa Renal, kuring moal nguciwakeun anjen, Zaki jeung Kevin oge sarua rek ngadukung jeung ngabantu, jelas kaciri duanana oge keur neangan pamuntangan ka Renal. Ukur Salman, Kingang jeung Kang Bahar anu silih reret, teu nembongkeun siap ngadukung atawa ngabantu, sabab acan jelas naon anu kudu dibantu. Renal ngarti jeung ngamaklum, sabab lamun tiluana langsung ngungkapkeun dukungan ka dirina, hartina geus hianat ka kulawarga Nata Prawira. Padahal sabenerna, dukungan sarta bantuan sapinuna keur Udin, kitu deui Nata Prawirana sorangan, Sony atawa Warni oge ngadukung sarta ngabantu sapinuna ka Udin. Renal teu nyaho di Bandung geus aya maung anu jadi raja pikeun maung-maung Bandung sejena, sakumaha kuatna Renal, teu bisa dibandingkeun jeung Udin. Renal nyoba nanya, Salman, Kin, Kang Bahar, anjeun teu ngadukung kuring. Salman seri, kuring geus janji satia, teu bisa ujuk-ujuk ngadukung anjeun bari acan ngarti naon anu kudu didukung. Bener, Cok Kingang, Renal ngareret ka Kang Bahar. Bahar, anjeun kumaha, Kang Bahar seri, kuring ukur preman anu teu ngarti nanaon, nyahona ukur gelut jeung maehan jelema, kuring teu bisa hianat ti dunungan kuring anu bager. Renal kerung, tenyang kapangaruh Nata Prawira gede pisan di Bandung, dirina nepi kata direret-reret acan, manfaat naon anu ditarima ti Nata Prawira nepikeun ka page kudu satia, wajar Renal mikir kitu sabab teu nyaho Udin. Liman langsung ngomong, hayang kapuji ku Renal, ulah era-era pikeun mere dukungan ka pa Renal, aranjen pasti bakal narima manfaat gede ka harepna ti kulawarga Sanjaya. Tapi buburu di stop ku Renal, kabeh jelema boga hak milih, teu kudu dipaksa. Terus Renal ngareret ka Salman, sanajan teu mere dukungan, tapi daek meren ngabantu mah. Salman buburu ngajawab, justru eta anu keur ditungguan ku kuring tita tadi, kuduna anjeun nyaritakeun heula maksud, karek menta dukungan jeung bantuan, tujuanna kuring acan nyaho, naon anu kudu dibantu. Renal gogodek terus seri, aya 2 masalah anu keur disingharupkeun ku kuring, kahiji masalah anak kuring anu keur gering, tangtu sararea geus pada nyaho, teangan pelakuna. Kabeh nu ngajawab, tapi hatena sarua hayang seri lamun inget kana nasib Wuki anu kungsi dilalajoan dina video. Kuring teu nyaho seluk-beluk Bandung tapi pasti aranjeun nyaho, 1 miliar hadiah anu disadiakeun ku kuring, cuk Renal deui. Kuring sanggup, cuk Liman, kitu deui Zaki jeung Kevin. Salman, Kingang jeung Kang Bahar masih cicing, Renal mimiti kekerot. Kuring geus ngomongkeun maksud kahiji, tapi kunaon masih jarempe. Kingang ngajawab, naon anu kaduana, sebutkeun, lamun di Cianjur, Renal pasti bakal langsung ngamuk nying harepan sikap Salman, Kingang jeung Kang Bahar, tapi kusabab aya di Bandung, kapaksa nahan amarahna. Renal ngarenghap, anu kadua aya hubunganna jeung Warni Nata Prawira, anak kuring Roger resep ka Warni, tapi Warni nolak sabab cenah geus boga kabogoh, teangan pamuda anu dimaksud ku Warni, 1 miliar oge hadiahna. Jelas, Bos Salman, Kingang atawa Kang Bahar oge ngarenjak, sabab saha anu teu nyaho Warni bogona ka saha, sanajan Udin teu nembongkeun, tapi sikep Warni ka Udin geus cukup nunjukeun yen Udin anu dimaksud ku Warni ka bogona, tapi teu mungkin dijelaskeun ka Renal. Liman nanya ka Renal, lamun kapanggih, paehan atawa pasrakeun ka anjeun. Teu kudu ditewak teu kudu dipaehan, cukup paluruh, kuring anu mereskeun urusan saterusna, tembal Renal. Liman, Zaki jeung Kevin ngarenjak, ukur maluruh hungkul, Renal geus wani mere hadiah 2 miliar. Renal seri ka sararea, kusabab kuring geus ngajelaskeun maksud jeung tujuan kuring, hayu urang dalahar heula.
Akhirna sarerea nurut, mimiti ngalas daharan anu geus disadiakeun. Di sela-sela dahar Liman nanya, "Pa Renal, kumaha kabar Wuki ayeuna?" Renal ngararete suka ka Liman, sabab nanyakeun Wuki pas keur nikmat-nikmatna dahar, tapi tetep ditembalan. Geus di Cianjur, dirawat di imah, Liman buburu ngomong deui. "Aya tabib hebat di Bandung, kungsi ngadenge." Renal curinghak bari nunda sendokna. "Acan, saha, ngaranna Tiandi, leuwih hebat tibatan tabib sejen, malah dokter oge pada mujikana pangartina," tembal Liman. Renal gogodek bari seri, "Tiandi pan di Jakarta, piraku ayuna di Bandung, kuring oge nyaho pangabisana, teu jauh jeung tabib sejen, teu yakin bisa ngubaran Wuki." Liman buburu ngajelaskeun, "Enya, kuring ge teu nyaho kunaon ujuk-ujuk ninggalkeun Jakarta terus muka praktek amal di Bandung, saprak bisa nyagerkeun pasien anu lumpuh total ku ubar ajaib." Renal langsung ngarenjak atoh, nyagerkeun lumpuh total. Renal jelas atoh ngadengena, lamun geus bisa nyagerkeun lumpuh, pasti ngubaran anakna oge bisa, sabab sarua, aya kaitana jeung saraf anu kaganggu. Buburu Renal ngomong ka Roger, balik ti dieu meuli heula oleh-oleh, isukan urang nepungan Tiandi. Roger ungguk, "Mangga pa, jadi ayeuna aya 3 pagawean anu bisa dianggeskeun, ngubaran Wuki, maehan pelakuna sarta neangan kabogona Warni, lamun Wuki cager, bisa nyaksian kuring kawin ka Warni." "Bener, Renal Sri," sanajan Roger ngomong kitu, sabenerna rada kesel oge ka Renal anu masih mikiran Wuki. Roger malah jadi sieun Warni direbut ku Wuki lamun cager, sabab Wuki pasti embung karung hal. Kang Bahar, Salman sarta Qin Gang jadi teu nafsu dahar, sabab ayeuna jadi nyaho, yen 5 urang anu keur dalahar bakal jadi musuhna Udin, tiluanana jadi mangariwangkeun ka Udin. Katamba Kang Bahar geus 25 tahun nyetelan Bandung, panon, cuulina jeung irungna leuwih seketibatan jelema biasa, ribuan anak buahna aya di tiap jeungkal kota Bandung, jelas nyaho panyabab panyakit Wuki, nyaeta Udin. Saha deui anu bisa ngalakukeun cara ngawara jelema ku cara-cara aneh salianti Udin, ngan hiji anu Kang Bahar acan nyaho, nah Udin kudu ngawara Wuki, Wuki paling karek 18 atawa 18 tahun, kunaon Udin kudu ngahukum budak leutik ku cara kitu. Komo deui Wuki pelajar anu salilana aya di asrama, sedengkeun Udin di masyarakat, kuduna eueuh kaseumpetan pikeun bisa bentrok sacara langsung jeung Udin. Begitu Kang Bahar ngararet ka Qin Gang, Kang Bahar karak sadar yen Aukse oge sakola di sakolahan anu sarua jeung Wuki, boa-boa aya kaitana jeung Aukse. Tapi sifat Udin tara ngamimitian, lamun aya anu noel karek nyakar, tara ngahajakeun menta ditowel atawa nyakar ti heula, pasti Wuki geus nowelan Udin. Dua jelema anu keur diteangan ku Renal sabenerna hiji, lamun Renal nyaho anu keur diteangna Udin, pasti Renal bakal ngagunakeun sagala cara pikeun bisa maehan Udin. Sanggeus dalahar, kabe bubar terus turun ngantiorkeun Renal nepi ka parkiran, sanggeus yakin kabe baralik, sesakari tiluan, nyaeta Kang Bahar, Qin Gang jeung Salman, tiluana siliki cepan terus arasup deui ka rumah klasik, langsung ka kantorna Kang Bahar. Dua jelema anu diteangan sabenerna hiji, nyaeta Den Udin, kudu kumaha nurutkeun aranjeun, Kang Bahar nanya ka Salman jeung ka Qin Gang. Salman ngajawab, ukur urang anu nyaho, salila teu betus, moal nanaon. Kang Bahar nyarita deui, tapi lila-lila tetep bakal kanyahoan. Terus Kang Bahar ngararet ka Qin Gang, Aukse masih sakola. Masih, tembal Qin Gang, berarti anjeun nyaho sakolahan Wuki sarua jeung Aukse, Kang Bahar nanya deui. Nyaho, memang nakunaon, Qin Gang nanya, Wuki siga kitu lantaran Den Udin, anu bisa ngasupkeun Den Udin ka lingkungan sakola, ukur Aukse, Kang Bahar ngajelaskeun. Salman jeung Qin Gang langsung ngarenjak, naon? Kang Bahar ungguk, terus ngomong deui ka Qin Gang. Telepon Aukse pikeun ngayakinkeun, Qin Gang ngahuleng heula, teu lila unggut-unggutan bari ngaluarkeun ponselna. Enya, kuring kudu nanyakeun, Aukse keur latihan bela diri di imahna, di tukangan imah memang aya aula gede anu diususkeun keur gym jeung olahraga, komplit jeung alat-alatna. Bela diri anu diulik ku Aukse ti leletik nyaeta sanda, saprak dialekeun ku Udin nepi ka bujurna di talapung di Cikapundung, latihanna beki getol, lantaran Udin jago bela diri, pasti Udin moal resepen ka awewe lemah. Aukse getol latihan lain keur ngunggulan Udin, tapi hayang boga prestasi anu bisa ditembongkeun ka Udin, kesang ngoprot, nafas ngahgak geus teu dipalire, teu aneh lamun dedegan Aukse beki lila beki kekerjeng bener, tapi teu kalengitan ciri ka aweweana. Kerhut het nonjokan bari najongan samsak, ponselna nu ngagoler dina kursi gym disada, buburu disampurkeun sarta diangkat. "Pa, Bapak rek nanya," jujur ka bapanya, Aukse kerung, tapi buburu ngajawab. "Aya naon pa, bener anjeun anu menta tulung ka Pa Udin ngawara Wuki?" Aukse ngarenjak, terus kerung sabab bingung, "Bapak nyaho ti mana, ti Pa Udin?" Qin Gang ngarenjak, langsung ambek ka Aukse, "Dasar kurang ajar, Bapak nyakolakeun anjeun ngara jadi jelema bener, pinter jeung bager, lain neangan masalah keur Pa Udin, anjeun pan nyaho saha Wuki, kunaon kudu diberesan ku Pa Udin." Aukse ngajawab bari ngadarek deksieun,
kuring nyaho Wuki beunghar, tapi teu nyaho detailna. Samemehna loba babaturan kuring anu pae ku hipnotisna Wuki, jadi kuring menta tulung ka Pa Udin, ku Pa Udin Wuki diwarana ku hipnotis deui, cenah sangkan teu ngabahayakeun batur deui. Qin Gang ngarahu, anjeun geus ngajieun masalah keur Pa Udin, ayeuna kulawarga Sanjaya keur neangan Pa Udin. Aukse ngarenjak, "Hah, maksud Bapak rek bales dendam?" "Enya," tembal Qin Gang, Aukse kadenge cerik sabab rumasa salah. Kuring panyebabna, kuring rek ngadatangan kulawarga Sanjaya sarta rek ngaku geus nyilakakeun Wuki, Pa Udin ulah cilaka gara-gara kuring. Qin Gang reuwas, "Bodoh, lamun anjeun datang, moal percayaan, anu akhirna anjeun paeh, Pa Udin ge angger diteangan." Terus kuring kudu kumaha, kuring teu boga maksud nyilakakeun Pa Udin, Aukse nanya. Qin Gang buburu ngajawab, kulawarga Sanjaya acan nyahoon anu ngalakukeunna Pa Udin, bejaan Bapa, saha wae anu harita nyahoon salianti anjeun. Teu aya deui, tembal Aukse. Qin Gang kerung, terus, babaturan anjeun anu ditulungan, piraku teu nyahoon. Justru eta anehna, hipnotis Pa Udin pangaruhna ka sarerea, saberesna kajadian, teu aya anu sadaran yen Pa Udin pernah datang ka sakolahan, tembal Aukse. Qin Gang molohok, Pa Udin bener-bener hebat, lain ukur Wuki anu teu nyaho, tapi kabeh, inget, ulah cumarita ka sasaha, ngarti? Enya Pa, pesen ti Pa Udin ge sami kitu, tembal Aukse. Qin Gang regrek, salila masalah acan beres, anjeun ulah wani ngadatangan atawa nelepon Pa Udin, bisi dicuriga. Aukse rada kuciwa bapana nyarek, tapi saenggeus dipikir, demi kasalamatan Pa Udin akhirna Aukse nya tujuan. Enya Pa, kuring ngarti, nuhun, cuk Qin Gang bari nutup telepon. Salman buburu nanya, bener Wuki dicilakakeun ku Pa Udin? Qin Gang ungguk, terus ngareret ka Kang Bahar, analisa anjeun bener. Den Udin perlu dibejaan, atawa rek disingharpan ku urang-urang, Kang Bahar malik nanya. Salman buburu ngajawab, tetep bejaan, sanajan urang mampu tapi ulah nepi ka urang disalakeun, anu penting urang tetep siaga pikeun ngajaga kasalamatan Pa Udin. Qin Gang ngarahu, lamun samemehna nyaho tujuan ondanganna rek nyerang Pa Udin, kuring teh hayang datang. Kang Bahar oge kekerot, bener, nyaho pikieun kuring ge pasti bakal nolak tempat kuring dipake rapat tepuguh, teu paduli ku ngaran besar Sanjaya. Salman seri, aya untungna, jadi urang nyaho, coba lamun teu datang, moal nyaho Pa Udin dina bahaya, anu penting kumaha carana ngajelaskeun ka Pa Udin, sangkan urang teu dianggap sarwana. Qin Gang ungguk, ku kuring rek ditelepon, kudu dijelaskeun. Udin karek beres ngumba piring urut makan malam jeung kulawargana, nempo aya telepon ti Qin Gang buburu dijawab. "Pakin, aya hal anu karek beres dibadamikeun jeung Salman sarta Bahar, kuring kudu laporan ka anjeun." Udin seri, "Langsung wae, aya naon, hampura." Kuring, Salman sarta Bahar geus ngahadiran riungan anu dijieun ku Renal, kuring teu nyaho maksud Renal samemehna, sabab ngarasa salah jadi kuring kudu bebeja ka anjeun. Sanajan Udin geus bisa nebak, tapi tetep hayang nyaho. Nah kudu ngarasa salah, memang ngebahas naon. Qin Gang ngejelaskeun, Renal nyaritakeun masalah Wuki sarta neangan jalma anu jadi sabab musababna, miturut katerangan ti Aukse, kuring jadi nyaho yen anjeun anu ngalakukeunna, kuring teh hayang anjeun cilaka. Udin seri deui, "Oh, masalah Wuki, memang bener kuring anu jadi panyababna, Wuki geus loba nyilakakeun jeung ngamanfaatkeun kalemahan awewe di sakolana, kapaksa kuring kudu turun tangan pikeun ngawara langsung, ngarah teu bisa ngalakukeun kajahatan sarupa ka harepna." Qin Gang reuwas, lain rewasku hukuman anu ditimpakeun ka Wuki, tapi reuwasku sikap Udin anu langsung balaka sarta teu kadenge sieun sama sakali. Kaciri pisan Udin nganggap enteng kana ieu masalah, anu pastina geus diperhitungkeun akibatna. Qin Gang buburu sadar tina kareuwasna sarta nyarita deui. Kuring kabeh moal betus, anjeun teu kudu hariwang, lamun akhirna kapanggih, kuring aya di satu kangen anjeun. Udin seri deui, teu kudu kitu, padahal mah beja keun wae saayana, kuring moal sieun. Qin Gang pias, tapi Pa, kulawarga Sanjaya kuat, hampir 2 kali kekuatan kulawarga Nataprawira, teu saeutik anu ngadukung ka manehna, kuring teu hayang anjeun jeung kulawarga anjeun cilaka. Udin tetep ngajawab bari seri, "Pakin, anjeun teu kudu mangariwangkeun ka kuring, sok sanajan masalah Wuki, saha wae anu rek sombong di Bandung, ku kuring pasti dibabat nepi ka akar-akarna, moal ditempo saha jelemana." Qin Gang buburu ngomong deui, "Pa, aya masalah kadua anu masih aya kaitana jeung anjeun." "Naon?" Udin nanya. Renal oge nyebutkeun niatna ngajodokeun Roger ka Neng Warni, tapi Neng Warni nolak sabab ngaku geus boga kabogoh, jadi ayuna Renal oge keur neangan pamuda eta, kuring ngaduga anu dimaksudku Neng Warni oge anjeun, cuk Qin Gang deui. Udin reuwas, "Lain, kuring geus boga pamajikan, ulah ngaduga ka kuring, bisi kadengeun ku pamajikan, ari Roger saha?" Qin Gang oge reuwas, "Hampura kuring geus ngaduga salah, Roger adina Wuki." "Oke,
Anjen tiluan teu kudu hariwang kakuring, nuhun geus dibejaan, tembal Udin bari nutup telepon. Tapi Udin nyaho masalah pangakuan Warni, sanajan Udin teu nganggap kabogoh, tapi Warni geus nganggap kabogoh, malah Sony sorangan geus nganggap Udin minantuna, ngan Udin teu nyaho kumaha cara nyingharepan masalah model kitu, jadi ukur pura-pura teu nyaho sarta bersikap wajar, masa bodoh jeung tiis. Isuk keneh Renal geus nyaring, lantaran aya niat rek nepungan Tiandi sangkan daek nyagerkeun Wuki, kondisi Wuki sorangan oa robahna anggar saperti nu engges-engges, dahar 12 kali sapoe sarta kudu terus dilayanan. Renal yakin, lamun Tiandi bisa nyagerkeun lumpuh total, pasti bisa oge nyagerkeun Wuki, jadi Renal buburu ngajak Roger indit, nepi ka teu sarapan-sarapan acan, sabab bisi klinik Tiandi kaburu loba pasien. Renal tetep sumanget, tapi Roger katempona geus mimiti bosen. Pa, memangna Tiandi bakal mampu ngubaran Wuki, Bapak yakin, tembal Renal. Nepi ka klinik, asistenna turun, buburu mangmukakeun pantau mobil, Renal turun bari kerung, sabab nempo klinik acan buka, tapi antrian geus panjang. Renal ngarenghap, Tiandi memang layak disebut tabib hebat. Renal tengantri tapi langsung kaharap, satpam nanya. Pa, tabib mung nampi 25 pasien sadinten, janten salira kedah daftar heula kangge enjing, margi dinten ieu tos cekap. Renal tengah jawab satpam tapi ngaradet ka asistena. Cokot 2,5 juta dina bahasi, bikeunan saurang 100.000 kanu keur ngalantri, tita baralik kabeh, cuk Renal bari balik deui kana mobil terus ngaroko. Asisten nyokot koper dina bahasi mobil terus ngalengka ka antrian pangharepna. Klinik tutup, keur ngaganti karugian aranjen, cokot 100.000 saurang ti kuring, isukan ka dieu deui. Si asisten langsung disarorakan ku sarerea, "Woi, kuring butuh cager, lain butuh duit." Asisten ambek, dibayar 100 teu daek, rek neangan masalah jeung kuring. Kumaha lamun kuring anu mayar 1 juta ka anjen, tapi anjen nu balik, cuk saurang pasien. Kurang ajar, wani marenta kuring balik, cuk asisten bari ngararet ka saurang pengawal Renal. Tegelan jelema eta, pengawal Renal langsung ngagusur keluar pasien anu tadi ngomong tina antrian terus ditonjokan bari ditajongan. Saurang awewe nyorowok, "Woi, anjen saha?" Wanina negelan jelema gering. "Naon, anjen hayang ditegelan oge," cuk pengawal molototan bari nyerenteng ngagusur si awewe terus dibalangkeun tina antrian. Akhirna antrian bubar, tapi teu aringkah tina sakitaran klinik. Sababaraha urang aya anu wani narima duit 100.000 terus dipaparetot balik sabab sieun aya kejadian anu teu dipiharep. Sabab kadenge aya riributan di luar, Zofia muka klinik sarta nempo aya lalaki jeung awewe ngagaloler cinggarung nahan nyeri bari antrian anu biasana panjang ayuna eueuh hiji-hiji acan, terus nempo pengawal anu ker lajak-lejek deket 2 pasien anu ngagoler. "Aya naon ieu, kunaon pasien kuring bet ditegelan?" Ningali kagelisan Zofia, Roger langsung nyamperkeun. "Kuring ti kulawarga Sanjaya, butuh panggih jeung tabib, jadi kapaksa kudu ngabubarkeun antrian, sarta negelan anu teu daek bubar." Zofia kerung, klinik boga aturan, saha anu geus daftar bakal dilayanan, anjeun geus daftar. Roger nyakaka, aturan naon, ngalayan jelema sangsara bari teu malire kulawarga Sanjaya, ayuna anu ngatur kuring. Zofia ngomong deui, loba jelema beunghar datang ka dieu, malah aya anu leuwih beunghar ti Sanjaya, tapi nyaraho adab jeung kasopanan. Roger JB, saha di Bandung anu leuwih beunghar tibatan kuring, anjeun rek neangan masalah jeung kulawarga Sanjaya. Anu ubar ka dieu lain ti Bandung unggul, ti Jakarta oge loba, anu bakal ngubaran tabib, aturan oge dijieun ku tabib, yakin anjeun hayang dilayanan ku tabib sanggeus aturan tabib dirempak, Zofia nanya. Di harapan kulawarga Sanjaya Tiandi kudu tunduk kana aturan Sanjaya, mana si Tiandina, tita kaluar, cuk Roger. Roger ngahaja boga sikap teu sopan kitu ngara Tiandi teu daek ngubaran Wuki. Renal oge teu nyarek jeung teu curigaan nanaon ka Roger, lantaran biasana memang kitu, aya anu ngalawan ka kulawarga Sanjaya, kudu diberesan harita keneh, maksudna ngara kaharepna eueuh nu wani ngalunjak ka kulawargana, jadi sanajan datang butuh ubar, tapi embung diperlakukan saperti jelema biasa. Renal ukur gogodek nempo kalakuan Roger, heuras ka rakyat biasa teu nanaon, tapi ka Tiandi kuduna ulah heuras teuing, sabab sanajan ukur tabib, Tiandi lain sambarang tabib, komo deui ayuna keur butuh ku bantuana. Renal kaluar deui tina mobil bari ngajejek kuntung rokok. Roger mundur, cukup, Roger ungguk bari ngajauhan Zofia. "Hampur apa, kuring ukur kahel kana aturan klinik ieu." Renal nyampurkeun ka Zofia, bejakeun ka tabib Tiandi, kuring Renal Sanjaya, hayang panggih. Sanajan Zofia masih kahel, akhirna asup ka jero pikeun ngavibejaan akina, ngadenge laporan ti Zofia, Tiandi kaluar bari jamedut, terus nempo banget Renal jeung Roger bari kerung. Anjeun ngusir kabeh pasien kuring tanpa nanya ka kuring, aya masalah naon jeung kuring. Renal seri, "Tiandi, kuring Renal Sanjaya, pernah ngadenge ngaran kuring saacana." Tiandi oge seri, nyaho, jelema pangbeungharna di Cianjur, tapi teu nyangka teu boga sopan santun.
Ulah waka ambek, menang kuring asup, cuk Renal. Tanpa nunggu jawaban Renal langsung asup terus lurat reret di jero ruang tunggu. Tiandi anu masih dina lawang panto jelas ambek, anjen teu bisa ngahormat ka kuring, eueuh perluna kuring ngalayanan anjen. Renal malika Tiandi bari muncereng, kunaon, anjen leuwih mentingkeun jelema sangsara anu teu sanggup mayar. Tiandi nunjuk kana kencleng anu aya deket lawang panto. Mata kaluar ti Jakarta oge kuring teu butuh duit, di dieu kuring nyadiakeun kencleng, ubar ka dieu cukup mayar saikhlasna kana kencleng eta. Di dieu jelema leuwih ngalarti kana jasa tabib, sangsara cuk anjen, tapi hatena leuwih mulia, sanajan teu dipentas sarta teu dipatok harga. Kadang si kencleng jauh tina perkiraan kuring, malah aya anu ngahaja datang nyumbang keur meuli bahan ubar padahal dirina teu ubar nanaon. Renal ngajengok ngadenge Tiandi teu butuh duit, tapi rasa kareuasna buburu disumputkeun. Kuring teu butuh carita anjen, kuring butuh anjen pikeun ngubaran anak kuring, ayuna tutup klinik, terus milu ka kuring, dibayar 100 juta, lamun anak kuring cager, ditambahan 500 juta deui. Tiandi seri, kuring geus tara ka mamana, saha anu butuh kudu datang ka dieu, lian ti eta, kudu patuh kana aturan kuring, teu kudu mayar ratusan juta teu kudu nembongkeun mobil mewah, pengawal loba jeung sajabana, lamun masih bisa keuna ku gering. Renal kerung lantaran Tiandi nolak, anjen teu bisa ngomong rada sopan ka kuring, kuring Renal Sanjaya, eueuh anu wani teu sopan komo nolak kana pamenta kuring. Tiandi seri, kuring leuwih kolot, kuduna anjen anu sopan ka kuring. Renal kerung, aya naon sabenerna di Bandung, geus 5 jelema anu teu ngahargaan ka dirina, Sony Sanjaya geus nolak lamaran, Salman, Kang Bahar jeung Kin Gang teu daek ngabantu, ayuna Tiandi. Roger nempo bapana debat jeung Tiandi buburu asup. Wani nolak pamenta bapa kuring, ku kuring diduruk klinik maneh ayuna keneh. Tapi Roger dihalangan ku Renal, terus Renal ngareret ka Tiandi. Hampura anak kuring, budak ngora memang sok gagabah. Renal terus ngarahu, Tiandi, kuring rek nyadiakeun helikopter, ukur 30 menit ka imah kuring, berang anjen bisa balik deui ka dieu sarta muka klinik deui, tempo heula anak kuring, 100 juta geus disiapkeun keur mayarna. Tiandi gogodek, kuring teu bisa, hampura, Roger ambek. Nempo hungkul teu bisa, Renal oge ngomong, kuring jadi curiga, saha anu marentah anjen nolak kuring. Tiandi gogodek deui, lain masalah parentah, tapi masalah aturan, pasien anu kudu datang, anjen rek maksa kuring nembrak aturan anu dijieun ku kuring sorangan. Renal seri, fasilitas klinik anjen ukur ruko, teu pantes kadatangan ku anak kuring. Tiandi seri, kabeh jelema sarua, anjen anu ngabeda-bedakeun diri sorangan jeung batur. Renal kekerot, anjen tinggal milih, rek milu ka kuring pikeun nempo anak kuring, atawa hayang mumusuhan jeung kulawarga Sanjaya. Tiandi seri, kuring teu bisa ngarampak aturan, jadi kuring milih anu kadua. Renal kekerot, teu nyangka Tiandi bakal kekekana pamadegana, leungeunna geus ngeleper hayang nyabok, tapi sanggeus dipikir deui, kapaksa ngabolaykeun niatna. Samemehna Tiandi di Jakarta, loba gegedean anu leuwih beunghar ti Sanjaya geus diubaran ku Tiandi, lamun ayuna Renal kasar ka Tiandi, geus barang tangtu bakal ngaruksak ngarana sorangan pikeun kaharepna. Renal akhirna ngomong, lamun memang anjen geus milih hayang mumusuhan jeung kuring tibatan daek mubaran anak kuring, percuma anjen jadi tabib, ti ayuna kaharep klinik anjen kudu tutup, lamun anjen pinter, pikirkeun akibatna, klinik menang buka deui saenggeus anjen daek nempo sarta mariksa panyakit anak kuring. Tiandi seri, Renal, anak anjen pantes kitu, nyaho naon sababna. Kuring wae nyaho, anjen kuduna leuwih nyaho, ku didikan jeung kabeungharan anjen, wuki geus jadi budak anu sombong, resep mikat barudak awewe di sakolana, terus dicuci otakna ku cara ngasupkeun sugesti-sugesti licik make trik hipnotis, keur nyetir otak barudak awewe, nepi ka loba anu kagegeringan, frustrasi jeung bunuh diri. Hal ieu terus dilakukan kawas kaulinan, kuring teu sudi ngubaran jelema anu ahlakna bejat kawas wuki. Benget Renal langsung genek, cukup, anjen geus muka pacengkadan jeung kulawarga Sanjaya, ayuna ngahina anak kuring. Terserah kumaha penilaian anjen ka kuring, kuring bakal angger dina pamadegan kuring, leuwih hade anjen buburu indit ti dieu, cek Tiandi. Renal molotot, kacirina kabeh urang Bandung geus teu ngahargaan aing, teu nanaon, kuring rek ngamimitian ti anjen, ngara anu sejen nempo, aing Renal Sanjaya, teu sudi dijieun kekes setku jelema sangsara. Tiandi seri, rek naon, maehan kuring, Renal memang hayang maehan Tiandi, tapi Renal masih boga kasihan lamun saupama aya jelema beunghar anu saluhurna rek ubar ka Tiandi. Terus nyahon Tiandi geus dipaehan ku dirina, tangtu nasib kulawarga Sanjaya bakal aya dina bahaya gede. Renal kekerot, aing moal modaran sia, saperti anu disebutkeun ku aing tadi, lamun anak aing teu diubaran, sia teu oge menang gubaran nu sejen, ulah jadi tabib, tutup klinik. Renal langsung nitah ka jelema-jelemana, hancurkeun kabeh esi klinik. Tiandi ngagebek, wanina ukur ngahancurkeun klinik, kunaon teu wani maehan kuring. Renal muncereng,
Siawarau ka jelema beunghar, lamun aing modern sia, aing bakal nanggung resiko gede, tapi lamun ukur ngahancurkeun klinik, aing bisa ngajelaskan. Pengawal, Renal, Roger, asisten malah supirna, geus araya di jero klinik langsung ngaramuk, rak ubar digubrakeun, lomari arsip, meja, kursi KB diguling-gulingkeun, alat-alat dibantingkeun parepes jeung raruksak, ubar jeung bahan ubar diliekan, kahordeng-hordeng di jamretan, ngan sakilat ruangan klinik geus jiga sayang bagong. Tiandi, Zofia, satpam, ukur bisa lalajo di luar teu bisa kumaha. Renal nyampurkeun Tiandi, tilu poe deui aing kadiu, wani buka deui, ku aing bakal terus diancurkeun deui, satungtung sia teu daek ngubaran anak aing. Beres ngomong kitu sararea arindit ninggalkeun klinik. Satpam nanya, "Pak Tiandi, abdi kedah laporan ka polisi." "Ulah, laporan ka polisi moal nganggeskeun masalah," tembal Tiandi. Satpam kerung, "Taras kumaha atuh ayeuna?" Tiandi seri. "Bantuan beresan, terus buka deui, tapi nembe saurna bakal diancurkeun deui pami buka," cuk satpam. "Salila kuring masih hirup, masih bisa ngubaran, rek diancurkeun ratusan kali oge klinik tetep kudu buka," tembal Tiandi. Satpam buburu asup, mimiti ngaberesan barang-barang anu paburantak. Zofia nyekelan lengan Tiandi, "Ki, ningal kaayan kieu, masih tetep bade ngahadiran ulang tahun Sony Nata Prawira." Tiandi kerung, karek inget dirina diondang poe ieu ku Sony Nata Prawira pikeun ngahadiran acara ulang tahunna anu ka-80, tapi Tiandi oge nyaho Renal cicing di imah Sony. Akhirna Tiandi jadi bingung, sabab tangtu bakal panggih deui jeung Renal di imah Nata Prawira. Tiandi akhirna gogodek, mutuskeun moal indit, sabab teu hade lamun nepi ka kudu riributan deui jeung Renal dina acara ulang tahun Sony Nata Prawira. Klinikna ancur, kudu diberesan deui, Sony oge pasti ngamaklum dirina teu bisa datang. Sanajan Tiandi maksakeun indit ge moal bener, pikirana pasti moal tenang salila klinik acan rapi deui. Akhirna Tiandi nelepon Sony, ngabejakeun yen dirina moal bisa datang, alesana keur teu ngaranna awak, untungna Sony bisa ngamaklum teu loba tatanya deui. Harita Renal balik ka imah Sony, dina jero mobil Renal masih mikiran omongan Tiandi, cenah panyakit Wuki lantaran polana sorangan ngahipnotis barudak awewe di sakolana, lamun bener, di mana Wuki boga keahlian ngahipnotis. Iraha-iraha aing kudu boga cara pikeun modaran Tiandi tanpa ninggalkeun resiko, cuk Renal lalaunan. Roger mah atau Tiandi teu jadi ngubaran Wuki, kasiumpetan pikeun bisa jadi pawaris tata kulawarga bakal leuwih gede. Nyewa jelema pikeun maehan pa, atau titah liman. Renal langsung molotot ka Roger, "Moal, geus loba jelema anu nyaho jeung ngalalajoanan, cikeneh urang ngawut-ngawut klinik, lamun isuk pageto ujuk-ujuk Tiandi paeh, pasti langsung nuduh urang nu jadi panyababna." Roger kerung, "Lamun kitu kuring rek mariksa terus kayan klinik, lamun kanyahoan buka deui, ku kuring bakal diacak-acak deui. Eta ukur warahan samentara, anu penting Tiandi daek ngubaran Wuki," cuk Renal. "Tapi pan embungan," cuk Roger, Renal ngareret ka Roger. "Bapa rek mentas Sony, sugan ku Sony mah daekeun, poe ieu ulang tahun pas Sony, teu pantes nyaritakeun masalah nu kieu," cuk Roger. Renal ungguk, "Bapa ngarti, isukan Bapa bakal ngomong, tugas maneh fokus heula ka Warni, ulah loba teuing nyampuran urusan Bapa." Roger ungguk, "Pa, tadi isuk kuring geus nitah liman nyiapkeun hadiah, ku kuring rek dibikeun ka Warni." Renal ngajawab, "Terserah anjeun, anu penting Warni kudu jadi pamajikan anjeun, Warni rajin, pinter, ku bantuan sarta pangarti Warni, anjeun bisa nyekel sababaraha perusahaan kulawarga urang bakal leuwih maju." Roger seri, "Kuring yakin bisa pa, moal aya anu bisa ngahalangan niat kuring." Mobil geus nepi ka pakarangan imah Nata Prawira, tim mimiti gerbang geus kaciri sababaraha hiasan, taman geges disulap jadi tempat jamuan outdoor, sababaraha meja bulet geus ditata rapih. Di tahun ka tahun memang acara ulang tahun Sony sok dijieun samewah-mewahna, keur dekorasina hungkul pasti meakeun ratusan juta, acan hidangan jeung hiburanna. Sanajan acara acan dimimitian, tapi geus loba sababaraha tamu jauh nu datang. Kaciri tina mobil-mobil anu geus loba parkir rapih di saluaran villa anu plat mobilna beda-beda, tapi masih ngarumpul ngobrol di rumah singgah, mirip pendopo atawa gajebo gede anu aya di tengah taman, acan aya anu asup ka ruang acara. Belasan pelayan geus sibuk naranggei baki kaditu kadiu ngalayanan tamu nu di laluar mawa inuman jeung es krim, iringan musik lalaunan kadenge tina speaker aktif nu aya di tiap juru taman. Sabage kulawarga nomer hiji sa Bandung bari teu angku sarta handap asor, anu wani ngamomorekeun ondangan ti Sony, tim mimiti pengusaha letik nepi ka pengusaha gede pasti datang. Di luar, sanajan liman teu diondang, kaciri manehna oge datang, tapi teu jeung Salim, liman ngahajen nungguan Roger anu isuk-isuk geus mesen hadiah keur bikeun-keunan ka Warni. Ningali mobil Renal asup ka buruan, liman buburu ngudak, langsung nyampurkeun Roger bari ngasongkeun cepuk perhiasan. "Roger, ieu hadiah nu geus dipesenku anjeun, Kang kalung batu rubi, hasil mahakarya Fischer, seniman perhiasan Italia, hargana 880 juta.
Roger muka cepuk, katembong kangkalung endah tina puluhan rubi. Tim mimiti saukuran kacang hejo terus ngagedean jadi saukuran lencaka lebah liontin. Liontina sorangan hampir sagede siki petei. Renal kerung terus nanya ke Roger, kerwarni, Roger ungguk. Enyapa, kangkalung anu dipakena ges buluk, butut, pasti hargana oge murah jeung teuing dijenti zaman irahada rupana goreng kawas kangkalung nini-nini. Ningali Roger ges mimiti mere perhatian ka Warni, jelas Renal ngarasaras. Alus, anjen ges taliti, memang kudu kitu cara mikat hate awewe. Roger seri, kuring oge diajar ti bapa, Renal gogodek. Lain, bapa tara merhatikan dangdanan awewe, tapi maneh bisa nyaho yen kangkalung warni butut sarta hayang mere anu leuwih alus, eta lain tipe bapa. Sabab dipuji, Roger atau terus ngaradat ka Liman, anjen ges nunjukeun kasatiaan ka kulawarga Sanjaya, kuring moal poho kana jasa anjen. Liman bunga pisan, kahayang nepikeun babakti ka kulawarga Sanjaya ges laksana. Eta ges kawajiban kuring kudu nurut ka anjen. Renal oge nganuhungkeun ka Liman bari manggut seri, Renal atau Liman jelema pertama anu daek nyerah jeung tunduk ka Sanjaya, sarta ges mere upeti 880 juta ka Roger. Anjen diondang ku Sony, Renal nanya ka Liman gogodek. Kuring ukur rentenir, boga asuransi jeung bank simpan pinjam, tapi kabeh fiktif, kuring lain pengusaha. Renal seri, anjen bisa bareng jeung kuring sabab anjen ayuna anak buah kuring, anjen butuh ngajalin relasi jeung tamu-tamu sejen. Liman kacida atona, terus umbuk sabaraha kali bari ngabongkokeun awakna nganuhungkeun. Hayu tuturkeun kuring, cuk Renal, harita warni gura giru kaluar ti imah ges makek gaun pesta sarwa berem, jadi katempo leuwih gelis, leuwih moncorong tibatan poe-poe biasa. Roger nepi ka calangap, sabab nempo warni nyampurkeun mobil, Roger buburu mihulaan mangmukakeun panto tukang mobil keur warni. Anjen rek ka mana, rek ngajemput ka Bogoh, cuk warni bari ngalengka ka panto mobil lebas supir terus asup. Roger reuas, tenyang ka warni bakal nyupiran sorangan, sabab biasana sok mawa supir. Warni ngaliuk ka tukang bari molotot ka Roger, tutupkeun pantona, kuring rek indit. Roger jamedut bari nutupkeun panto, demi kabogona nepi ka teu malire ka dirina jeung bapana anu ngajarentul didinya, saistimewa kumaha kabogona dibanding kulawarga Sanjaya. Roger nyampurkeun ka lebah Warni, anu geus ngahirupan mobil. Kuring boga hadiah keur anjen, Warni ngararet, simpen weh, kuring teu butuh hadiah nanaon, ieu ulang tahun aki lain ulang tahun kuring. Roger buburu ngaluarkeun kotak perhiasan buburu dibuka. Tingali heula, ieu kangkalung rubi 880 juta. Kangkalung anjen murah jaba ges butut, ges waktuna diganti. Tingali warnana, surup pisan jeung dangdanan anjen ayuna. Warni rek nutupkeun kaca, tapi ditahan ku Roger, kangkalung ieu karya Fischer, perancang perhiasan terbaik Italia, ukur aya hiji di dunia, dibeli khusus keur anjen, pikeun kangkalung butut eta kana wadah runtah. Roger nyang KKB awewe sarua, bakal ngeceku perhiasan, tapi Warni beda, bengetna langsung sedih. Cimata langsung ngabarendung dina panona, kangkalung titinggal indungna ges dihina, malah nita dipikeun kana wadah runtah. Saprak indungna maot, kangkalung eta tara lesot tina behengna, pernah leungit nepi ka gegeringan lantaran mikiran kangkalung, lamun lain udin anu manggihan, ges teuing kumaha, ayuna Roger maksa nitah ngaganti. Kangkalung ieu titinggal indung kuring, eueuh anu leuwih berharga, cuk Warni bari nutupkeun kaca mobil, terus nincak pedal gas. Roger molohok, tenyang ka kangkalung anu dianggap hargana nyatana berharga pisan keur Warni, hanas ges dipoyok butut, ukur runtah sarta pantes dipikeun kana wadah runtah, beungeut Roger ngadadak goreng patut siga beungeut jelema anu keur ngahjeun paga, era pisan jeung hayang ceri, beki jauh harepana pikeun menangkeun hate Warni. Renal nyampurkeun bari nepak tak-tak Roger, naon cenah. Sabab Roger tengah jawab, Renal ngararet kotak perhiasan anu dicekel ku Roger. Warni nolak, Roger ungguk terus ngararet ka bapana. Ternyata kangkalung butut anu dipake Warni titinggal indungna, hanas ku kuring dipoyok ditita dipikeun kana wadah runtah. Renal ngarenjak, mane kuduna mikir, Warni pengusaha anu loba duit, make kangkalung butut pasti aya alesana, kunaon kudu bari dihina, gagabah pisan. Roger hayang cerik, pa, tadi anjen muji, ayuna nyebut kuring gagabah. Renal nempo Roger luwa lewe buburu ngupahan, ari disangka ku bapa taliti merhatikeun luarna bari ges taliti mariksa jerona. Ternyata anjen ukur ningali kangkalung bututna bari acan nyaho sejarahna, eta anu disebut gagabah. Roger ungguk, enya, kuring salah, Warni rek ngajemput ka Bogona bari teu malire ka urang, kira-kira saha jelema di Bandung anu dipika serap ku kulawarga Nata Prawira nepi ka daek ngajemput langsung ku sorangan tanpa disupiran. Renal kerung, bapa teu nyaho, kecuali nyaho tujuanna ka mana, lamun ngajemputna ka bandara, pasti gegeden ti Jakarta atawa ti kota sejen, malah bisa jadi ti luar negeri, lamun di Bandung, anu ngaluhuran Nata Prawira,
tepantes kudu dijemput. Roger kerung, rada aneh, Renal ngarahu, tempo wae balikna, jeung saha warni datang. Roger ungguk, harita mobil warni keur ngabelesat ka Imah Udin, kuduna warni babantu di Imah, tapi kasonona ka Udin geus teu kabendung, kabeneran akina ngijinan ngajemput, jadi bisa ngobrol paduduaan di jalan jeung Udin, sabab lamun panggih dina acara, geus moal aya waktu keur ngobrol, geus deket ka Imah Udin, warni ngaluarkeun ponselna nelepon Udin, Udin sorangan harita keur nata hidangan dina meja makan keur dahar kulawargana, nyambung.